Jeung saha? Pai. Yo bapak ge erek kawin deui atuh hayang. Haji gitu. Lain geus boga kabogoh bener. Urang mana? Urang mana? Urang Banyaran sarua. Heeh, jauh ti imah deukeut. Nah, bertanya ke. Lain. Urang sensus we ngara bapak. Bisa ngajugjug imahna di mana alamatna. Hah? Nu beke. Aduh, loba nu beke mah hayam kate aja beke atuh. Urang Banyaran keneh. Urang Kamasan. Heeh. Geulis. Abi. Geulis henteu. Kamu. Hah? Kau. Naon? Oh, aya liangan nu harapna eueuh. Kamu. Ah, eueuh kitu. Naon atuh nu rek ditangna? Aya eueuh liangan mah keur naon? Ini kota. Hah? Ini paip. Oh, iya. Nu penting mah asal dicoo we gitu. Oh, nya. Hayang kawin bener. Isuk atuh bapak tepungkeun jeung kabogohna. Lagi ngomong. Direbut. Tang bapak sih. Moal ngarebut bapak masih teh demi Allah moal. Tukangeun. Si mama kenyang duit. Nya. Isuknya bener. Siapnya isuk urang teh ang bapak ka ditu. Datangan ka imahna. Mama. Hah? Heeh, isuk bapak ka Banyaran. Alamat tau cing bener. Paip. Heeh, datang kada motor isuk. Omat. Mama war. Heeh, datang isuk. Kalau. Sore jam 4. Sore jam. Terbalik ya. Terbalik. Bener, janji bapak. Balik digawe langsung ka ditu. Jam 4 datangan. Inung bapana aya keneh. Hah? Aya. Inungna cicingna jeung akina jeung bapana. Nges lah hiji jeung abi cicing. Geus ngahiji cicingna. Aduh, geus kumpul kebo atuh. Kumpul kebo. Geus ngahiji cicingna. Alah, Enggak lakukan naon wae. Nungku petrusnya. geus ngakukeun naon wae ngahiji kitu, geus ngakukeun naon wae. Geus digawe acan. Kada bisa acan. Si Uyan yang kawin. Si Ar kawin, si Ayu udang udangkeun deui tuh, si Ayu. Tong dijiwir atuh ceuit teh da bapak teh teu baong. Nya. Bae isuk. Awena aya di dinya. Hah? Moal direbut moal. Demi Allah moal saeutik oge moal. Rasaan we atuh. Nah, tulang sileung tenang. Geus boga keur mas kawinan geus boga. Boga sabaraha boga keur mas kawinan. Sabaraha? 20.000. Keur mas aduh. Mentong 20.000 teuing ngerakeun teuing ka bapak teh atuh. Eueuh. Ku bapak telangan heula. Isuk kitalangan mentong sok ronyok atuh ka bapak teh bari joget keur ipek ka. Heeh. Isuk urang meuli aya di dieu emas gede, Mas Nur Hadi dibawa ku bapak di dieu nya. Heeh. Eta. Aya Mas Nur Hadi ngan geuneuk le. Bae, siap isuk dibawa Mas Nur Hadi lah. Nya. Isuk bapak jam 4 ka ditu, ka imahna. Betul. Erek datang motor. Mama. Bener. Janji erek datang ulah digaro wae atuh ka manual. Yang bisul digaro. Bener. Isuk bapak ka ditu jam 4. Datang ke tu 4:30. Nya, 4:30 langsung. Heeh, ka rumah ka ditu, ka imah. Mama kau. Isuk ditelepon si mama oge isuk nu ti Arab ditelepon. Nya, jam 4 bapak isuk ka ditu. Ka imahna langsung. Ka inung bapana hayang dikawin langsung. Ah, pagi mama. Anu jadi bapak mah hayang dikawin langsung. Bapak teh kudu ka RT heula, ka RW heula, ka lebih heula meureun. Ah, cuma datang. Hayang langsung. Hayang langsung. Mau Mau geribet. Hayang tinggal numpakna we kitu.
Rasain. Oh, gen. Bapak heeh. Hayang tupakna. Mal mere ngasaan ka bapak. Mal mere ngasaan ka bapak moal. Baik. Heeh, kayak gitu mah. Baik. Pembaik. Heeh, atuh aman kayak gitu mah pas. Siapnya? Ini hayang. Rek mere ka bapak moal. Siap ya. Siap. Ini. Saeutik ke bapak banyak ngasaan mungkul. Mere moal. Aduh. Rek mere moal ka bapak. Ayo. Heeh, mere saeutik. Tuh syukur aya kitu mah bapak langsung rek mere mah. Mun moal bapak moal datang. No, ya. Heeh, isuk datang tapi mere ngasaan moal. Rek mere moal. Rek mere. Heeh, gitu bapak isuk datang. Mau Mas Nur Hadi. Nu gede nu geuneuk. Rek dikaretekan isuk jeung beta. Tong sugang sigeung ke bapak kamari. Tong sugang sigeung. Ih, dosa gitu atuh kolot. Awas. Nya, raos geus kawin mangke oge. Rek dikacapan rek di hah? Awas. Aya baju mah jeung kaos jeung kolor mah aya tenang. Budak mah nyopet deh jeung tunyak tonyok ke bapak teh. Ya Allah. Mesti sabar. Ya Allah. Naon geus sabar, hayang bitu. Nah, Mamang. bisa teh ijab kabulna bisa. Cing sok ijab kabulna kumaha. Apa nih? Motong sok kukutus. Kumaha ijab kabulna teh? Awas. Heeh. Siap isuknya. Berarti Im. isuk ditelepon heula nya. Apaan isuk ditelepon heula? Hah? Tok ditelepon langsung datang we ka imahna. Bejaan atuh itu lamun kitu mah nya. Bejakeun ka indungna ka bapana. Isuk aya tamu ti Cipicung bade ka bumi. Nya. Bade ka dieu. Saya oge kene cikopi saember mah. Jojo. Nya sadiakeun nya. Siap, isuk sadiakeun. Isuk bapak kul ka ditu nya. Gom. Datang deui. Naon? Assalamualaikum. Naon? Ngalinur sih namanya. Awas yang ngadangkeun. Naon? Dia, Pak. Iya lancek hayang kawin isuk ka urang ieu, urang Banyaran. Pak. Naon di ieu oge sarua di. Abi ngandung. Naon ngadua? Ngalinur boha meureun teh mah. Aduh. Iya si Ai isuk keur kawin ka urang Banyaran. Tapi ya. Doakeun. Isuk jam 4:30 urang ke Banyaran, ka Kamasan. Rek milu isuk. Insyaallah. Insyaallah. Heeh. Isuk awasnya Nyerahkeun. Bobogia. bubugiah naon. Mugia berenya. Lain bubugiah atuh. Man, Mugia. bogia. Mugia Ararat. naon bubugiah akhirat. Di dunya ge can beres geus di akhirat. Kesianya. Gabok. Datang isuknya jeung si Ayi isuk kana motor. Nya. Sadiakeun nu isuk. Oh ya. Hah? Ieu aing mah boga budak dua indungna eueuh di Arab teh ngurusna aing uyuhan teh dan oge kieu. Nu hiji hayang kawin, nu hiji hayang memoktoran isuk teh lah. Abi jangan kawin juga abi. Nya siap isuk kawin. Nya, tapi bapak rek hitung heula isuk teh. Arek kawin, isuk teh. Si Ai. Mama. Heeh, isuk ke si mama dionang. Kudu jalan ke si mama. Hah? Ya. Ditelepon heula. Penjedog. Eta tong dicakapan si kisalak bareu. Nya. Nu hiji nyok wae. Nu hiji hayang kawin. Beak we atuh keur bapak teh. Ningali 3 gangsing nu hiji. 3 panggal ge muter. Bapak kes. Dikuriling gitu Bang. Muter. Tadi ke tempat tiup. Muter. Isu kawin. Beres hiji. Ieu hayang naon? Lain renyoh we nu hiji 3 gang. Itu lieur aing 3 gangsing. Muter gitu teh.
Nges, tong lebaran nyoh wae ke isuk. Sesakeun ke isuk duit teh. Nyoh wae. Haban di dedetan. Atuh. Naon? Kuat. Naon teu kuat? Mudeg-deg. Mudeg-deg. Sangat. Ieu panggilapkeun si Amu deg-deg. Teh autan. Ya, geus cer deui urang ieu mah. Aing mau bisa hees atuh udah kasebut. Geus bisa he. Boga budak dua aing keker PC jeung indungna. Sia anjing. Hiji ngalawan. Bapak rek PC heula. Sok baradami duaan. Ocai. Siap. Isu kawin. 5:30 bapak ka imah. Siap. Siap. Nya, Ayo di. sok ngobrol heula jeung si Aji. Bapak rek sengkat ka sakedeung. Rokok ka basa. Saya ajak jadi ajak. Yuk. Sok ajak. Cenah ulin we. Heeh, lain juga pangal. Tuluy muter. Muih itu kan dia. Bapak Can Lipo mah di TikTok tuluy muter. Oh, ikan.